Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu wassalasuna. Ari ieu bab anu ka-35 dina kitab Lubabul Hadis fi fadilatil iqlali minad dhahiki. Bakal nyarioskeun tentang kautamaan nyalitkeun tertawa terbahak-bahak. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasratud dhahiki ari ngalobakeun seserian tertawa terbahak-bahak tumitul qalba eta teh matak maotkeun kana hate. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahiku fil masjidi ari seserian tertawa terbahak-bahak di jero masjid, dulmatun fil qabri eta teh bisa nyebabkeun poek di jero kubur. Ngan tentuna serina seri anu dicelak teh ya. Kumaha cenah ieu malamun keur ngaji pek aya perkara anu pikaserieun eta mah teu naon, asal serina ulah sampai keterlaluan. Nepi ka naon sih terbahak-bahak teh mun Sunda nama cecengiran babala katakan di jero masjid, itulah ulah sampai berlebihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dhahika qahqahatan, saha jalma anu seuri terbahak-bahak babala katakan nepi ka poho kana sagala-gala, faqad nasiya baban minal ilmi, maka sungguh eta si jalma teh geus mopohokeun kana satu bab tina masalah ilmu. Jadi loba seuri teh bakal ngaleungitkeun ilmu, terutama santri anu keur diajar, ulah loba teuing elek, ulah loba teuing seserian, sebab sok hese nalar ilmu. Atuh komo anu teu masantren, keur mah masantren teu cecengiran wae nya beuki hese atuh meureun ngapalkeun teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dhahika qahqahatan, saha jalma anu seserian sampai ka babala katakan berterbahak-bahak, faqad majja minal aqli majjatan, maka sungguh eta si jalma teh tos ngaluarkeun ilmu tina akalna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dhahika kasiron, saha jalma anu seuri naloba di dunya di jero dunya, baka kasiron fil akhirati, maka eta si jalma bakal loba ceurik di akhiratna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dhahika qahqahatan, saha jalma anu tertawa terbahak-bahak, la'anahul jabbaru, maka bakal ngalaknat ka eta si jalma saha al jabbar, nya eta Allah anu maha gagah perkasa. Wa man dhahika kasiran, sareng saha jalma anu loba seserian, istahaqqa bihin nar, maka eta jalma berhak asup ka jero neraka kusabab loba seuri. Naudzubillah min dzalik.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kasura sajalma anu loba dohikuhu seserianana eta si jalma, kasura khotauhu maka eta si jalma teh bakal loba kasalahanana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kasura dohikuhu sahajalma anu ngalobakeun seserian terbahak-bahak, yastakhifu bihin nasu maka eta si jalma bakal diremehkeun ku jalma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalimatin sajalma anu nyarioskeun suatu pembicaraan, hatta yadhaka biha julasauhu nepika teman-teman anu lainna babaturan anu lainna seuri terbahak-bahak. Anu ngalawak berenang sajalma anu ngalawak hareupeun batur ngan lawakna nu teu bermanfaat nepi ka batur tertawa terbahak-bahak, adzabahullahu ta'ala maka Allah bakal nyiksa ka eta si jalma. Malahan dina keterangan atau nepi dina cetakan anu sanes mah ngagunakeun kalimat kabbahullahu finnari maka Allah bakal ngabantingkeun ka eta si jalma ka jero neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dohikul anbiya'i ari seri na para nabi, tabassumu eta tersenyum. Bedana tersenyum sareng tertawa naon? Ari tertawa mah suarana terdengar, ari tersenyum mah hanya terlihat gigi tanpa terdengar suara, mesem doang mencek orang Sunda mah. Wa dhahikus syaitani sareng ari tertawa na syaitan-syaitan kohadun eta begalak-galakan. Kes kitu geuning cigan keur ngawaran kong teh geuning yeuy. Nah, eta lamun seurina kalewatan nepi ka galak-galakan berarti eta urang teh sarua jeung seurina setan. Na'udzubillah min dzalik wallahu a'lam bishawab.